di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik, sore-sore 7 balik. Bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 balik isuk, 7 balik teh subuh, isuk lah jeung sore memeh maghrib atau atas maghrib dibaca 7 balik 7 balik. Nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu, bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang urang. Ya Allah, ilmu ye, lain nalagaan ye, ilmu ye. Kanyawan saya nyandung kan? Jeung deui maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkeun maksudnya bagus menurut Allah. Hayang naon bae hasil bahkan di dirina kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana bihau kadiban wahara. Eta mah maksudnya dek bagus atau dek bohong, dek bener atau dek teu bener, pokoknya boga maksud maca eta geus hasil ge pokona. Ya Allah, sakitu doang dah. Isuk-isuk 7, sore-sore 7. Ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali. Beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi, istighfar 3 kali, la ilaha illallah wa la syarika lahu sampai selesai 10. Allahumma ajirni minan nar 7, Allahumma antas salam minkas salam sampai selesai. Kabelah ditulah maca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Pan cenah kiai mah tilok akur sih. Ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaha aing bae. Sia mah 33. Aku lagi pernah nanyakan ke Abah, kenapa itu maca itu seperti jadi kieu cek kan urang mah boga santri, geus urang wiridan dikurangan ngajar. Oh gitu, subhanallah 10 bae, 11. Atuh ai henteu mah panjang kan henteu rek ngaji mah. Si mah di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui. Kabelah itu mah 5 bae lah. Kiai 10 orang cenah ta'adub. Goreng ada batu kiai na 10 orang na 10 mah. Nurutan Sidina Ali gulunganna. Teh tetep di imah mah eueuh gawe urang teh teu naon 33. Minimalna 10. Tuh kan. Terus baca ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. 3 kali. Ieu teh rahasiana panjang umur. Ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur. Cek aki-aki umur 80 moal mah. Mal sakira aing. Geus berket-berket aing sakira. Siapa belum ibadah tuh. Ngaji masih dipanjangkan umur. Incu pede cekan. Aing masih kena aya kena bae terus. Beak anak beak incu beak. Aing ningkat kuari 95 gara-gara baca lakon jaku. Panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkan umur. Hayang beuki mantep bae ibadah ka Gusti Allah. Jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca lakon jak. Kabelah ditu lama dicoba kurang lakon jakum teh 3 kali ulah napas. Lakon jakum nah, lamun masih kena kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat. Masih kena panjang umur. Nah, lamun urang sakali kaduana geus salah ieu batereh ye. Beneran Ki Khairun almarhum almaghfur lah. Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula. Abah kula teh Abah Haji Damyati, abah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat.
kula bin ke Kidamyati bin Kiromli bin Harun nya nama tah lamun aya jelema non gitu ngaranna Muria cai sangarana ulah ditinggalkeun nya asal geus kitu bae geus karumpul kabeh anak itu bener bae eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali dua kali katilu kali geus teu kuat geus boleh tinggalkan eta Harun eta beneran ieu mah tapi lamun 3 kali masih lancar kene insyaallah sih cager deh cekeun teh insyaallah cager deh ini mungkin bener eta Abah Haji Harun lakon jaku kula ge osok takut teh dipetakeun ku kula teh eta kula nanti abah nanti kitu bela boleh tinggalkan panjang umur tapi osok kebeneran bener kieunan jelema bisa kede sih ya ngobrol mah tapi cek teh dibacaan tapi geus teu kuat nyesek teh tetep we sudah ditaringgal bener sampai kaduana entah kaya nu jiran ulah minta cai ka kiai cekeun asal cai kiai ulah ditinggalkeun geus lah ulah antepkeun lah cekeun teh ieu mah lamun geus jadi urang encan jadi mah ulah wakah urangna geus tadanga laqad ja'akum rasulun teres ieu mah ya pugusiana eungap ulah sok-sokan heulangan wiridkeun ku sorangan we heulangan wiridkeun ku sorangan ulah wakajang tatangga cobaan tuh nu menta nu naon nu menta nu naon coba asana isukan ya emang aing teu kuat laqad ja'akum ya ulah ya namun geus kataekan sering dibaca ku urang tek hadiahan abah hadiahan ke Harun tek osok kejadian padahal aja sehatkeun cenah kieu tetep ulah tinggalkeun bener anu geus kritis di rumah sakit ke badi ICU laqad ja'akum lancar kene panjang umur insyaallah nu paehan nu mau cai hiji baca ya guys cerita ibadah bae cerita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap Nabi Darda gola man gola idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat afahullahu ma ahamma di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik teh subuh isuk lah jeung sore memeh magrib atau atas magrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang urang ya Allah ilmu ye lain lalagaan ye ilmu ye kanyawan saya nyandung kan jeung di maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkeun maksudnya bagus menurut Allah hayang naon bae hasil bahkan di dirina kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana biha kadiban wahara eta mah maksudna dek bagus atau dek bohong dek bener atau dek teu bener pokokna boga maksud maca eta geus hasil ge bukan ya Allah sakitu doang dah isuk-isuk 7 sore-sore 7
Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki zaini ka abah doyong cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali. Rasakeun coba gengke. Mantan salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man nasir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man nasir. Geus teh unggal bada salat sakitu. Eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki zaini tah ka abah doyong ti abah sok diwiridkeun beta ku abah doyong abah agrat. Eta wasiat ka abah dibaca bae terus ku abah. Bener. Rasakeun teu kudu caritakeun. Engke enak bener tah. Asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal wiridan biasa heula. Terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man nasir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man nasir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man nasir. Bakal jala lembar segala. 3 balik ta salat, masyaallah. Aya anu diijazan ku abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil. 3 balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh ieu kitu usahana proyek. Begitu proyekna gagal ceurik kan ka abah. Ceurik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man nasir 3 balik ta salat insyaallah bangkit deui. Diwiri bae kunyana teh bener. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula. Mun leuwih oh masalah, cak abah leuwih mangan 3 bae heulanan sok kajuh hayang leuwih-leuwih. Diwirid kunyana bener eta. Setahun ngawirid eta, ya Allah, proyekna bangkit kembali. Pohara. Barang bangkit deui poho deui. Teu baca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, kadang dibaca, kadang henteu, kadang dibaca, kadang henteu, kaditu mah lepeh henteu. Amruk deui. Amruk deui bebeja deui ka abah-abah mah nyahoan. Eta si hasbiyallah na teu dibaca deui. Nyahoan da abah. Geus bagus-bagus cak abah teh. Aya wali, tapi dongeng di seputar wali. Wali bisa hibar teh satu ketika nyana teh kitu ragrag. Untung ka laut. Oh, untung ka laut deui ragrag bugu coba atuh lamun ka darat mah geus selesai. Ragrag ka laut nyana kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragrag sih. Sakieu keur geunaheun-geunaheunana aja anu ngajepret eueuh naon eueuh. Untung bae aya anu mawa tongkang geus dibawa ka eta ka naon gara-garana ka parahu salametkeun. Nanyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham. Maneh tadi subuh maca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali. Ya Allah ragam. Itu sih mah geus ragak deui ti jebur bae kabeh. Maca tilok naon tilok. Teh kan pohara eta dongengnya. Bagat wa fi nawadiril usul an burida da gol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takaffiyan wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat. 10 hasbi Allah. Bah, ujian anu 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah. Bagian akhirat lagi geus moal ka neraka. Di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mah ye. Hayangna naon ge? Aya akhirat ge moal tersentuh api neraka. Ieu baca Quran sapoe ting 10 bali 10 ke hiji-hiji doa. Hasbiyallahu lidini hasbiyallah hiji dah hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunya
hasbiyallah liman ahammani hasbiyallah liman bagha alayya hasbiyallah liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisu'in hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai naon gitu ngaranna cukup terakhirkeun sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah wirid genet ieu cenah kieu atuh kunaon teh di fotokopi ke cerita heula ieu mah ke kadeulek wae hayang apa henteu yang ngawiridna ayat terakhir dina surah Taubah ayatna ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz al ayat ieu ayat khitab khusus kafara orang Arab anu nyaksian kana turuna Kangjeng Nabi kelahiranana turunanana sekaligus diutusna Kangjeng Nabi menjadi Rasul Allah tetapi ayat teu meunang hidayah mah hese tetep urang nu jauh jarak tempuh anu jauh jarak masa anu lila tetapi urang dibere hidayah ku Gusti Allah teu ka Kangjeng teu apal tempat lahirna tapi geus kapiheulaan ku cahaya ilahi iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahal teh iman ya Allah ya Rabb tinggal mempertahankan iman keyakinan sababaraha lengkah deui urang hirup bakal balik ke alam barzakh teu rugi teu cangcaya urang paeh mawa keyakinan iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertahankeun eta kajian teh ditembak enggeus kajian ditembak dibunuh kumaha Allah Muhammad iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi salam ya Allah ya Rabb tapi lamun urang ditilik wari saking informasi geus poharana dek neangan bebener geus teh kudu ngaji melalui informasi elektronik ambalaya tapi itu diberi hidayah mah hese nu mantak peperangan multinasional Baghdad genjlong negara kabeh pimpin ku Saddam Hussein gua mah ingetkeun lain rek nyaritakeun peperangan andek nyaritakeun berbagai komentator tentang Baghdad itulah perang begitu Gus Dur ditanya bagaimana Gus tentang perang Baghdad ngapain kita bicara Baghdad udah nggak usah diikuti bicara kita aja negara Indonesia sampai mati kamu tidak akan ngerti paham orang tentang Baghdad Pak nu ngerti cuman Gus Dur moal ke otak kan cek ngomong urang nama sia daripada mikiran Baghdad bandingan dagang toge mah geus dagang jengkol mah geus geus sasawi dagangkeun ka dieu kabeh lain ukuran otak sia nya datangkeun Baghdad batu beuh mang Saddam Hussein jelema leutik oyag negara kabeh nu ngalawanana ge multinasional Inggris Prancis Amerika lain alangan Jerman milu kabeh lamun leutik negara moal ku kabehan dihantemna
kulantaran ieu negara boga kekuatan anu luar biasa diantem lagi kulobaan menang teh lobaan can sebab naon nu dipake ka hayang kumanehna kilang minyak dibom lagi kurang Irak sorang per detik ieu naon meunangna hanya menduduki urang Irak lagi di dinya teh gigideug bae negara-negara aing diusir deui sia ku aing mah paeh geus jadi biasa sebab aing mah paeh sorga Asia emang kuari kehadiran Amerika di Baghdad gitu emang nyaman teu nyaman urang Irak mah kajenteun paeh mau ditinggalkeun ku negara aing naon bebenangan teh bebenangan nu deuk dimasalahkeun naon kuari nu deuk dicaritakeun sabaraha ribu tentara Amerika nu asup Islam pada detik ribuan tentara nu asup Islam urang dikaburkeun teu meunang nyaho nu potong leungeunna nu eueuh ceelian nu eueuh mataan anu tanpa daksa teu bisa lempang ku di Amerika ribuan jelema asup Islam Saddam Hussein wasilahna urang mah kan teu nyaho informasi nu sabenerna kula ge jawab teh ti almarhum almarhum Gus Dur udah kula nyaritakeun Baghdad saya pagawean urang bae sakitu moal kaotakan busia ye sakolahan teu daun teu nyaritakeun Baghdad ulah kitu Gus atuh kayak resep bae tapi emang gua Baghdad bah negara 1001 malam emang kumaha sabaraha nabi anu diturunkeun di dinya lain sembarangan negara teman negara kuno Amerika negara anyar Inggris negara anyar kalawan negara kuno menang teh gan sakadar di mata dan mengklaim hasilnya datang ka kuari ralang sadar hutang teh gara-gara membabi buta ngalawan Baghdad teh ieu tokoh Baghdad tiba heula ti mimiti khalifah kahiji khalifah kedua dan selanjutnya aya gimbir-gimbir teh Saddam Hussein nah naon kitu ngaranna waliun min auliyaillah oyang negara kabeh ku Saddam mah kumisna bisa gede bisa leutik Saddam lamun geus disorot di televisi urang dari Saddam teh di satu sisi orang resep di satu sisi orang sieun kan aing geuleunya eta aing resep aya tapi sieun aya sakitu ge jauh urang ka Baghdad di dieu komo jeung jelemana tentara Amerika di dieu doang grup emang kumaha gitu teu diberitakeun kan kitu-kitu nama kaistimewaan jeung kamaziahanana sabaraha ribu orok anu digaranan Saddam lamun lain gerak Allah mah bisa ya di Indonesia bae ge sabaraha ribu orok nu digaranan Saddam karunyin di awakna ge gara-gara cara Saddam teh gitu ya Allah ya Rabb nah ieu keur carita hidayah melalui peperangan ternyata hidayah didapat melalui peperangan ieu mah keur carita maha kuasa Allah henteu rek nyaritakeun peperangan multi jeung Baghdad lain hese eta mah nyaritakeun anak lantaran dibalik cerita tentang peperangan Baghdad ayat 1 dakwah anu urang teu nyaho selalu berdoa Saddam selesaikah ya Allah tugas saya selesaikah ya Allah tugas saya andai kata belum saya siap andai kata selesai nyanggahkeun abdi ka Gusti batur mah perang datang kaos kitu henteu perlu menang jeung eleh tetapi melaksanakan tugas saya sebagai kepala negara dakwah Islamnya hasilnya sabaraha ribu jelema anu asup Islam hasilnya urusan kilang minyak bom cak Saddam Hussein eta mah nu pangeran kurang ulah punya ulah tinggal Amerika bae begitu dibom teh ku Saddam wah naon jang ulah bingung kan Amerika urang ka ditu ka Baghdad teh kereta kilang minyak ambalaya berserakan negara acak-acakan tapi orang Irak bangunnya tenang tak bermasalah Junaidil Baghdadi aya di Baghdad Abu Bakar Shibli aya di Baghdad Syekh Sri Sikti aya di Baghdad Syekh Ma'rufil Qurhi aya di Baghdad Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aya di Baghdad tokoh-tokoh sufi dunia anu kuari jadi rujukan seluruh dunia aya di Baghdad kabeh
tenang orang Baghdad iya itu per detik ieu apakah kacau orang Baghdad. Ketika ya orang Amerika geus deuk siapa orang Baghdad asal dari orang Amerika geus ngente di berita-berita negara 1001 malam Baghdad deh pokoknya mah urang-urang menceritakan Uzbekistan jeung Baghdad sejarah sufi. Pertama Uzbekistan namakeun Baghdad tinggali di perguruan persupian lamun encan ke Uzbekistan can selesai. Setelah selesai di Uzbekistan mesti Baghdad namakeunana teka deuleu ku zahir ku mata zahir per detik ieu masih kan perguruan sufi teh seperti eta. Namun encan ka Uzbekistan can kapanggih jeung guru-guru sufi Uzbekistan can selesai sufi. Ketika geus selesai doktrin-doktrin tamatkeun ke Baghdad. Tanyakeun coba ge ka jelema ngarti dua negara Uzbekistan Baghdad Uzbekistan Baghdad dua eta mah perguruan sufi internasional. Ngas lamun encan makekeun ka didinya badak masalah perang hanya sebatas urusan dunia paek dan hidup titik. Henteu perangnya sarua bae hidup dan mati. Kesulitan orang Baghdad kuari Amerika nggak bangun orang Baghdad geus kieu bae bangun ku sia emang aing ridho teu sakedeung deui perang deui jeung aing sia. Orang Baghdad mah kos gitu saya diciptakan untuk perang. Indonesia lain kita diciptakan untuk korupsi. Jangan tinggalkan korupsi sampai mati bawa mati. Dia tuh sabodo sia. Aing mah dongeng doang ja. Korupsi teh naon teu. Jeuh aing mah korupsi na mana. Aing kira mun aya mah tunduk sarua. Dia aing bangsa Indonesia. Sial, sia siang. Iya. Iya bentar ceritakeun peperangan anak capek. Mengikuti orang. Wow, tiba heula Baghdad bade ikuti ku ali ku bangsa sufi-sufi, ku ulama-ulama. Ieu jebolan-jebolan Baghdad do pararuat. Di mancanagara teh Baghdad kajen ku kumaha ge. Matak dihancurkeun ge ku Amerika. Aya kekuatan anu terselubung, aya kekuatan anu gaib. Kekuatan anu sulit dicaritakeunana bom Baghdad bom tetapi rahasiana sabaraha puluh ribu manusia nu asup Islam Masya Allah karim eta ngadoa lagi kan Saddam gitu. Selesai apa belum tugas saya ya Allah untuk dakwah bukan untuk menang dan kalah tapi dakwah saya selesai apa belum kula lamun maca doa Saddam Hussein kos gitu sedih kadang-kadang. Naon sedih dah, henteu rek nyaritakeun menang jeung ele. Tugas saya selesai apa belum? Etalah keistimewaan Saddam Hussein. Diabadikeun. Bongkar kubulan Saddam, senyum Saddam. Ya Allah ya Rabb. Anu geus dibunuh Saddam teh. Naon kitu ngaranna? Setrum saya kapaehna. Saddam disetrum supaya ngomong tetap Allah jadi ceritakan setrum deui Saddam di dia Allah ingat ke Hajjaj baheula Allah selesai sudah ya Allah tugas saya bikin kubur gali setelah 1 tahun diabadikan senyum sengit caririk sa Baghdad kabeh. Henteu rek caritakeun naon ada caritakeun teh hidayah bangsa Baghdad. Hidayah bangsa kafir nu asup Islam kudu melalui peperangan da kumaha atuh nya kos kitu hidayah. Di urang teh eta loba pengusaha-pengusaha Cina nu berhasil teu daek ya asup Islam. Tapi begitu dibere susah deui asup Islam hidayahna kudu ku susah. Sabaraha dicek anu asup Islam di urang ku susah. Ayo geura. Anu kamari di demo gubernur Jakarta saha? Batur Siap. Eta Ahok tah di demo kan ku kabehan teh. Nah, ieu kan diperkirakan deuk asup Islam ayeuna. Deuk asup Islam.
Ahok teh tak kuari teh. Wallahu a'lam menang hidayah ti mana kakarakna. Tuh, tak lamun kejadiannya asup Islam. Wallahu a'lam. Iyalah rahasia Allah. Kamari sandeg-degen henteu deui. Kuari radahan ente mah can nyaho kan kuari perkembangan Ahok. Ya, tinggalin zaman sia mah tuh. Ya, mengikuti corona bae corona. Ahok ikuti ku sia. Ya, hampir kuari teh deuk asup Islam. Ya, perkembangan politik teh ulah leleluarna doang. Jerona keur kumaha ieu nagara teh sampai ke duit aya naon nih di jero teh. Kekacauan dan lain sebagainya. Eta mah urusan lah. Tapi ieu teh di jero da aya naon yeuh. Menteri ieu dan di jero teh keur pasini. Pancen kieu emang usah kaditu lelebah mangsia. Dakeun aing segala naon. Tah make jas teh tah aing eta. Di mana cenah kieu eta kenikahkeun teh. Siapa teh jauh urusan ala. Teh jauh aing mah kedelu beungeut na bae nya kaler kidul sebenarnya. Dah, geus aing resep ya ngajen nunggu kiri resep. Jeung nu barodo ki resep. Gas, urang bagian urang we nu barodo lah habaknya lah. Penting selamat bener teh. Daripada nu palinter kabalinger. Guys, informasi setik-setik we ulah loba-loba informasina. Sakitu bae heula ke minggu hareup lain deui ge. Aya anu masuk Islam teh hidayah teh keur ngagoler di rumah sakit. Bos Indonesia, terus kemudian ke Singapura terus ke Jerman. Tidinya jada gering diimpus kieu bos Indonesia. Nah, nyana terus non ngaranna ngagerokeun pamajikanna jeung anakna muncak ngomong urang mah ayah ini sekarang harus diridoin mau masuk Islam. Cek anaknya jangan, Mbak. Enggak. Kamu juga harus masuk Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah Islam. Saksikan oleh kaum sekalian. Bapak mau baca 2 kalimat syahadat. Beres baca 2 kalimat syahadat, menang 1 jam mati. Di dunia sugi, di akhirat ke sorga. Senep kurang itu. Cek nafsu orang, tapi kan rahasia Allah eta. Masya Allah karim pohara jasa. Perang Palestina ya. Perang Palestina. Dati itu. Ayalah seorang Yahudi kira-kira umur bangsa 40 tahun. Kena tembakan muslim. Masuk rumah sakit. Kunaon atuh menang 2 poe ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Urang kan lamun nyaritakeun kos kitu hese. Ya Allah ya Rabbi hidayah. Menang 2 poe. Dah kapagi jeung Kangjeng Nabi. Kamu kenapa muncak bahasa urang mah? Saya sakit. Sakit kenapa? Sakit tertembak. Oleh siapa kamu tertembak? Oleh pasukan muslimin. Beruntung kamu tertembak oleh muslimin bukan oleh orang kafir. Emang kenapa? Orang muslim itu tidak ada kejahatan. Ini siapa? Saya ini yang dibanggakan dan diimani oleh orang-orang muslim. Yang bernama Muhammad ya iya. Langsung pelukan dina ngimpina, langsung masuk Islam dina ngimpina. Ku Kangjeng Nabi diusap penyakit urut, tembakan sat, hudang cager, langsung nyana baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dokter kaget. Ina naona. Ya Allah, ya Rabbi. Wah, sudahlah keluar la ilaha illallah, la ilaha illallahan. Hampir ditembak di rumah sakit. Jangan, coba biarkan. Kita tanya dulu ada apa. Begitu ditanya seperti apa? Dibukukan. Kukula boleh bacakan bukukan. Bahasa Inggris misalnya. Ya Allah ya Rabbi. Iman cerita naon lain cerita naon hidayah. Datang teh melalui impian. Lu tadi melalui penyakit, tadi melalui perang. Maha kawasa Allah. Tentang urusan Allah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallahu yahdi man yasha. Jelema nu dipake ka dedeh ku Kangjeng Nabi, paman sorangan anu urusan Kangjeng. Dedeuheun nyahan Kangjeng Nabi.
aja mang kumaha ge kukula dibela di hadapan Allah lu mate lu penting mang iman ka Allah iman ka kaula cek mang ya mana sorangan dipake ka dedekunya teu diberi hidayah mah teu mahal hidayah nah ieu barek caritakeun teh Kangjeng Rasul teh diturunkeun ku Gusti Allah di Mekah dilahirkeun di Mekah digedekeun di Mekah diutus di Mekah khusus ka para urang Arab anu nyaksian kelahiran Kangjeng anu nyaho sepak terjang kehidupan Kangjeng anu apal diutusna sebagai Rasulullah Kangjeng turunlah ayat ieu ketika Kangjeng ka Madinah urang Madinah Juhainiyah sumping ka Kangjeng Qabilah aya naon cek Kangjeng kami meueuh deui iwal ti hayang ditulungan ku anjeun Muhammad cinta kami kadeudeung kami jeung karesep kami teh geus lila ka anjeun teh sumping ka dieu betapa bungahna kami ku kasumpingan anjeun Muhammad cak Kangjeng Nabi naon dipake ka hayang ku anjeun natlubu kami meminta teh hiji bae kasalamatan jaga di akhirat di dunia mah moal lila dulur urang, anak urang, incu urang geus mararaot lah paling ge jadi cacing tanah tapi engke di akhirat. Ya Allah, cek Kangjeng Nabi, lamun eta nu dipake ka hayang, siap. Turunlah ayat ieu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Wahai orang Arab, yakin nyata jelas yakin geus datang ka aranjeun rasulun seorang utusan min anfusikum ti golongan aranjeun kabeh maksudna min anfusikum teh yani sapagodos pada manusia bari apal anjeun kelahiranana bari apal turunanana bari apal kahirupan tileletik datang ka umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasul Allah binang pusikum sapagodos jeung anjeun azizun sifatna Kangjeng Nabi sebagai Rasul teh azizun alaih ma'anitum wahara pisan sabat pisan ka Kangjeng teh ma'anitum naon anu jadi kamasyakatan aranjeun kabeh anu jadi kabeng berat anjeun anu jadi kaembung anjeun teh Kangjeng Nabi teh sangat aziz artina aziz teh berat aranjeun kabeh teh ulah aya kasulitan hayang Kangjeng Nabi teh ningali anjeun teh salamet hayang ningali aranjeun kabeh teh ulah aya we kenakalan dibere karakter Kangjeng teh diturunkeun ka dunia diangkat jadi Rasul azizun alaihi ma'anit pohara luar biasa Kangjeng Nabi menginginkan urang Arab kabehan khususna ulah aya kesulitan ketika urang Arab bagian kesulitan sangat sulit Kangjeng Nabi ketika urang Arab aya kategendahan Kangjeng leuwih tegenah deui ketika urang Arab teh aya ka embung Kangjeng Nabi leuwih embung ulah aya kategenahan terhadap orang Arab khususna umumna ka umat muslimin muslimat ulah aya Kangjeng Nabi teh azizun alaihi ma'anitum berateun ketika deuleu umat ngarasa berat Masya Allah nemantak hudang ti kubur teh Kangjeng teh ummati lain inget ka sorat ummati
bangga orang boga Kangjeng Nabi seperti kita, bener-bener manusia penyelamat anu mikiran umat, ulah bae tigesle umat teh datang ka ditimbang aya kagorengan, datang ka ngajembak di jembatan Siratal Mustaqim tipoleset teu hayangeun mbugeun Kangjeng Nabi, berateun Kangjeng Nabi ketika adalah umatna sing gulimpang di neraka jahanam, ulah datang ka kos kitu. Kangjeng Nabi sangat tanggung jawab luar biasa, azizun alaihi ma'anittum. Masya Allah pahara luar biasa. Tayilang ngeunangeun jasa urang boga Kangjeng Nabi seperti apa? Cak Kangjeng Nabi panggilan kula di mizan, panggilan kaula di jembatan Siratal Mustaqim. Kula nu bakal nyapaatan ka aranjeun kabeh. Geus jelas jelema nu salalamet mah bisa berangkat sorangan ka sorga. Iyalah jelema-jelema nu carilaka nya teu ditulungan. Panggilan kula di mizan, panggilan kula di jembatan Siratal Mustaqim. Kurang dia azizun alaihi ma'anittum. Ngarasa berat ketika umat mangi kaberat teh. Ulah aya anu teu salamat hiji-hiji acan. Ya Allah, ya Rabb. Iyalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum kaseng serem Kangjeng Nabi karanjeun kabeh anta tadu kenayen menang pituduh karanjeun kabeh anu pohara jadi kameumeut, anu pohara jadi kahayang, anu jadi kapikiran per detikna kaseng seremak maka Kangjeng Nabi teh harisun alaikum karanjeun kabeh khusus da urang Arab nu nyaksian kelahiran Kangjeng, anu nyaksian sepak terjang Kangjeng, anu apal turunan Kangjeng, anu apal kana diangkat jadi rasulna Kangjeng. Umumna mah jang urang kabehan Kangjeng Nabi teh kaseng srep mak ka urang kabehan supaya urang kabehan teh meunang pituduh kabeh. Masyaallah. Ibankeun ka Allah, ibankeun ka kaula sebagai rasul Allah. Ulah datang ke salah ngimankeun. Oh, dari penyelamat iwal ti kula cek Kangjeng Nabi. Nududukeun bahwa Sang Maha Khalik adalah Allah. Nududukeun melalui kaula syariat-syariat. Nududukeun melalui kula karena berbagai hakikat. Kula teh hayang anjeun teh meunang pituduh wabeh. Ulah hayang kaluar tina hidayah. Harisun alaikum. Numantak diteruskan ku hari perjuangan Kangjeng ku para ulama sarua ngabogahan azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Lamun kiai dan teu boga harisun alaikum henteu kasar-sarep hayang menang pituduh ka mana bae umat teh lewatna leumpangna mengkolna diantep. Ieu kiai anu bahaya nu pasti anu hararese urang teh ieu teh harisun alaikum. Kasemsem hayang menang pituduh. Ulah aya kesalahan di mana aya kesalahan umat teh urang teh sebagai kiai cemburu. Aduh, pake jeung salah. Eta teh teh yahueun keur gahareupan neraka. Aslina bapan urang teh keur dicekelan ku malaikat bun-bunan urang. Wa ma min dabatin fil ardi huwa illa huwa akhirun binasiyatiha. Urang teh keur dicekelan bun-bunan teh ku malaikat. Sakapeung waktu malaikat mawa urang ka majelis taklim, mawa urang ka masjid, mawa urang ka pengajian. Sakapeung waktu mah nafsu urang menggebu dibawa urang teh ku malaikat teh melalui nafsu dibawa ka orkes, dibawa ka tempat judi, dibawa ka tempat zidah, dibawa ka tempat mabuk. Naudzubillah min dzalik. Itu dibawa ieu teh urang teh. Masya Allah karim. Nah ketika dibawa ku malaikat dikamasjidkan bunga orang harisun alaikum, dibawa ke tempat pengajian harisun alaikum, dibawa ke tempat benar harisun alaikum. Ketika dibawa ke tempat maksiat nyeri hati orang, ya Allah ya Rabbi teh nyahueun teh keur dibawa ka neraka nu sabenerna mah dibawa ka neraka teh ku malaikat teh ditarik-tarik tuh, ya Allah ya Rabbi aslina makan seperti eta aslina. Masya Allah karim. Urang teh ieu teh henteu karasa bahwa urang keur dicekelan ku malaikat.
dibawa ku malaikat. Ya Allah, ya walaupun mujrimuna bisimahum, bakal kayawan ke di akhirat jelema anu doraka dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina kadorakaan jelema. Patukhadu bin nawasi wal aqdam, diserenan buuk-buuk lamun awewe teh mah sak bin nawasi wal aqdam, diserenan suku-sukuna, dampal-dampal sukuna. Masya Allah karim. Eta teh cek Imam Saroni lain di akhirat, di dunia keneh ge sarwakeun diserenan bae. Turapul mujrimuna bisimahum patukhadu bin nawasi wal aqdam. Tapi jelema anu bagus mah arifu fi wujuhihim nadratan naim. Jelema anu bakal dikasorgakeun mah kajahoan dina wajahna nadratan naim, cerah ceria, dibawa ka pengajian kajen teuing teu dahar heula kuat. Ngan geus deulean jembal. Kiai loswat cenah cekeun aing. Demo sia ka aing. Nadratan naim, masyaallah. Sakedeung deui salat, terus baca Quran, wiridan, kajahoan di dunia keneh antara ahli Allah jeung ahli neraka. Haripu fi wujuhihim nadratan naim. Moal ngahiji. Jelema anu bakal dikasorgakeun jeung jelema anu bakal dikanarakakeun moal ngahiji. Sebab naon? Turapul mujrimuna bisimahum patukhadu bin nawasi wal aqdam. Dekat ka pengajian. Dasar lain ahli Allah mah ngabur. Ji deket ka masjid teh jauheun tihang masjid kos kumaha. Teh jauheun deket ka masjid teh antara imahna jeung masjid tapi teh jauheun tilok ngitungan tihang masjid. Nya naon? Aya pangajian di masjid eta 20-an jeung tihangna aya 10, berarti nu gaji 10. Teh ya. Tuh kan. Tah ieu teh maksudna teu kajahoan. Ku urang bakal jadi ahli sorga ahli neraka padahal kanyahoan nyingrai di dunia keneh. Urang ku ari sa mobil haju ngahiji urang jeung camat di mobil, urang ngahiji jeung camat deuk naon nu diobrolkeun bingung urang teh teu betah. Urang deuk ka Bandung pasti datang ka dieu bae ka Tangerang ganti mobil bae nya. Bapak-bapak kula-kula emang kan henteu teh. Beda ngobrolna hese. Tapi pan orang jeung santri deui mah ini sia tinggal nakolan we ieu. Ngindaheun deuk ngobrol naon bae kumaha urang mah sacalangapna urang. Ngindaheun eta urang sapagodos ngaranna teh. Tapi urang ngobrol jeung polisi deuk ngobrolkeun naon urang mah. Ngobrolkeun bintang jajan naon bintang urang mah. Hayu coba hayu ngobrolkeun balok jang naon di mah ge ambal aya balok teu kapake tuh. Wah, balok teu bisa bingung urang. Ya, urusan sakola teh jaho, urusan tahapan derajat-derajat teh jaho urang mah. Diajak ngobrol ge lah sapira kos kitu babari-babaringan teu hayang nyaho. Sebab naon sapira kos kitu. Jadi dina hartina mah teu nyambung bae heulana. Urang sa mobil jeung DPR deuk ngomong naon hayu. Kecuali Ki Fudoli lain deui eta mah nya nama. Emang semi nya nama tuh. Bisa sama ngobrol sama sebab kosok kayak bagianan pan per bulanan uang jago. Panyana ge sok ngomong sia jadi pergi nang aing goblok sia. Barang penting aing ngadoakeun atuh aya na bae ku kucuran sia ka aing saeutik. Kiai goblok beureun teh nya. Teu bisa orang ngobrol jeung DPR teu bisa. Nyaritakeun perkembangan politik jeung teu bisa. Ya dek nyaritakeun naon aya dek nyaritakeun teh misah suraful mujrimuna bisima DPR jeung DPR bangsa ahli neraka. PNS ya tuh anu teu salat sia mah sok aju ka aing teh goblok. Mana nu benerna heulana tuh. Teu bisa urang. Tapi kan urang aya ngobrol kos kieu mah pan ngeunaheun bae sacalangapna urang. Sabodoh ngeunaheun teu ngeunaheun sabodoh sia. Ngaji los teu ngaji los. Wah cenah mah minggu hareup moal ngaji los. Terus aing mah, nu ngaji aing mah jeung anak aing bae. Rantai poe anak aing sia ngaji sia doan jeung aing. Yes tuh, bal bisa tetep sebab laut. Sebab nu dideuleu iwal ti Allah. Hiji bae, ku Allah digerak-gerakeunana. Memang nang saha ditahan ka DJ nu ditahan. Nang saha eueuh mere sedekah paling 5.000.
Nah, geus teu kudu beres salakom geus bawa deui duit sia can sia ka ditu. Geus teu kudu aing mah diu dengekeun balik beres geus. Ulah dipikiran kiai mah ya Allah sugih. Aing mah beneran bebeakan ya. Soalnya lagi pudoli teh sok hayang bae nya. Teu kudu aing mah mulia lain jaksia, agung lain jaksia, sugih lain jaksia, kumaha Allah nu merena. Beres. Geus mah tadi lagi aing moal mere teu kudu mere. Geus. Bayar hutang sia bae heulanan kan itu. Ye, ieu majelis kieu 15 miliar leuwih ieu. Ye, 15 miliar leuwih ieu. Apa aya duit sia di dieu? Ya Allah. Ye, sia mah dieu kayuhan ngeunaheun tah. Gas, di Sumanun teu mayar di luar ngajina. Sia cenah jeung kiai mah jeung orang tungtungna. Ieu mah aya nu pangnyeunkeun we, ieu mah jelema teu bebeja acan. Geus aya duit urang kabeh di masyarakat kabehan babarengan meunang 1,5 miliar. Ieu teh beakna kuari 16 miliar. Encan anggeus. Can geus munarana bakal munara Banten gitu tuh. Encan bangsa 5 miliar deui. Ajeun nang di mana kieu duit teh? Siapa mikiran ka aing. Teu kudu mikiran. Allah sugih. Kiai atuh susah aing mah. Ieu mah lainna naon ieu. Dek caritakeun teh harisun alaikum masyaallah karim. Kasang serem Kangjeng Nabi teh supaya menang hidayah kabeh umat. Urang teh ieu teh ditaduturkeun Kangjeng kumaha Kangjeng? Kangjeng teh amar ma'ruf nahi munkar. Mentek cek Kangjeng Nabi man ra'a munkaran falyughayyir biyadi. Selama lamun deureuh munkar boga kekuatan silakan melalui kekuatan bila perlu perang. Wa man lam yastati lamun teu bisa fa bilisan ngomong coprak calaki pudoli dibayar ngomong teh dibayar henteu lain dakwah teh pokoknya itu usaha tuh ya lu bener sama juga singgung atau lainnya na bae sia ge sarua ulah aturan dibayar ngocoprak we terus bila perlu kudu kos tukang menta-menta di pasar teh eta urang ka pasar kemis mawak salon. Saudara-saudara sekalian, saya datang ke sini untuk minta bantuan. Ya, pan goblok atuh. Suka teh dek dakwah horeganan masjid jan anggeus teh beres sama kos itu. Ulah dakwah. Fal yughayyir bi yadi. Wa malam sati pabilisani. Wa malam sati papi qalbi. Lamun teu bisa make qalbu urang wa adaful iman pang handap-handapna iman. Sapeker dipermasalahkan ribut gede tapi nu liwat di hareupeunana rurundayan awewe teh dimasalahkeun je padieu naon ieu fitnah gede ieu teu kudu dimasalahkeun tasawuf we atuh fal yughayyir biadi wani nyana radio tatangga dibantingkeun TV tatangga dibantingkeun ulah nu liwat dadana muka nyala ngahenen bae. Ge, tadi mah rada gede teh mah. Tinu imah rada gedean ieu ya. Goblok ieu kiai, goblok gantung kabeh kiai kos kieu. Masal gerbeuratan eta tah. Ndek dakwah deui bener dakwah. Lamun urang teu kuat fa biqalbi. Geus we kuat teh ya Allah, ya Rabbi. Nu di imah mah hepe. Siapa? Lain dakwah pikiran nu di imah. Betul kan? Nah, iyalah dakwah nu mantek. Urang dijadikeun kiai, kuari dihormat ku jelema, dibule ku jelema, diagung-agung ku jelema, dibuya-buya di dunia ye, di akhirat teh salamet tahun henteuna. Datang ka mana urang teh ieu teh amar ma'ruf nahi munkarna. Kuari mah dikiaikeun, kuari dibuyakeun, kuari dimamakeun, tapi di harapan Allah sia dibuya-buya teh, sia dimama-mama. Ternyata eta munkarat sia
itu ngomong-ngomong acan bahkan hati sia resep sia nyaho siapa yang dikiriman awewe baheno aju sia tepat dakwah tuh kan urang mah ya Allah ya tatangga hajat tanggap orkes aju pan sia diajak kondangan ke penting bari deuleu biduan pan sadia goblok pada teh sia di dunia orang dibuya-buya sabaramu di sia anu ngeririt hiji benda dua harga anu berbeda bisa diantet tuh ngomong-ngomong acan dibuya-buya orang di dunia tapi di akhirat ternyata orang diseret patuqadu bin nawasi wal aqdam dan orang mikiran kadinya embung orang jadi kiai embung orang jadi kiai teh komoh ju pendopo merek itu pun dibayar paling 1 juta 2 juta ya ada getek yang dibayar kos gitu panas di akhirat ke neraka di dunia teh kabeli karimun acan enggak tolak kemah pod temen leti kos gitu kan tolak guys karena mah lamun anu mere bangsa 10 juta gitu guys sepak habak bobalkeun kabeugetakeun sia ngajakan neraka ka aing sia tambahan itu beres tah udah lamun pikiran kaji ya Allah ya Rabbi salamat apa moal henteu rek mikiran batur mikiran urang bae ieu nahi munkar urang geus datang ka mana ieu menurut Allah urang kiai teh bener apa henteu urang diagung-agung dimulia-mulia aya di akhirat urang diseret dikanarakeun gara-gara urang henteu nahi munkar mentak hayuh bae gocoprak bae geus kiai mah ngomong bae geus ulah eureun-eureun anu haram ayo ngomong ditangkap ngomong kayak gimana kembali bakal grogol kurang ada jalan keteren reman tersungutna ya itu bang tugas orang tapi disesuaikan ya nailah yakin jelas jata datang karanjen kabehan utusan ngaran Muhammad eta tadi golongan aranjeun kabeh papada manusia nyaho turunanana jeung nyaho tempat kelahiranana anu azizun alaihi manitum harisun alaikum tinggal bil mu'minina raufur rahim walanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin wallahu alamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kolon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas ge oleng dijebur sorangan mantak lamun perangnya na mangke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat sia lupat di kieu doang moal ditembakkeun hok peluru aing geus sia budak beladik goplak nu kan bener kan paeh cenah mah geus beraki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente magagah tegak luar biasa orenganan gunung teh lempang tamur meres percis okos mega bae lempang gunung dengke bae lempang
yuk malaikat Israfil lelempangan kali kakak aju Batarul jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marra sahab nana gunung sakitu tegerna kok masih Juned acur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua baik takut itu jangan benar di Quran masalah eta. Ya Allah ya Rabbi beres kabeh wari hujan teng tiup roh malaikat Israfil saat merelentis kostoge cal roh ararasuk ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku saya jadi raja udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hidup kere mah can nyaho bawa jadi bonte itu bayar tuh nungges coba Soekarno udah ayo di udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan ya Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan lima ilmu goyau geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana kos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusigkeun kadinya asup nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup mun ku gedegeunana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema digiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu dek dicaritakeun. Rantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Kangjeng Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin
kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi, kumaha ditanya bari pertanyaan teh sabenerna mau balana qusana alaihim biilmin, yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul, kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna ghaibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mah. Kaula ieu deuk ka Bandung, hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja, itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri, bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu teh Jogja deui. Isi jalan nu mana? Dek ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh rek dagang, ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modalna sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokotna teh dieu supaya rada teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga? Henteu. Kula bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya so teh aing mah ngetes bae sia teh nyahoan tante. Padahal mah nyaho ieu, kos ka budak tanya, cek, 2 jeung 2 sabaraha? Geus nyahoeun nu nanya nama. Ngan ieu dites, 2 jeung 2, cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak bapak, wah budak blon ieu budak. Mun cak bapak 4 kula 4, mun cak bapak 5 kula 5, aku bacak bapak bae. Nyaho ieu nu nanya nama guru ka muridnya ho. Nu mentak nanya teh deuk dites berarti. Nah, aya deui nanya teh ngajejeleh. Boga anak minta duit dibere tah 1 juta. Yo, meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui. Minta deui dibere deui. Geus ka 5 kali ka dieu sia, cicing sia dieu dieu. Hai, aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego. Teu meunang tah anak, atuh hitung bae ku bapak, ditikem sia ku bapak. Goblok. Atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali, nah sudah deuk dipake naon tah duit. Ieu sia di dinya. Pertama, sia ku aing minta dibere. Kedua dibere, aju minta deui dibere. Tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah dia bere duit ka sia. Teu meunang teu hitung bah. Teu meunang. Jalain kos kitu teh mah. Maksudna nyarekan. Aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teh digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh. Menta deui si mah gawena menta ngalulu. Nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan. Yo. Bari bah, ya mah boga duit, ajo minta duit sabareh sia mantana. Mio sabareh tah mio. Oh sia dibanding kemana mio, tapi pakai kusianya, nu bener tah, belikan kusia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Omong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos karar itu bae. Belikeun, meunang meureunanan setengah bulan bah. Ang melikeun motor di motor naon? Motor mio. Anu itu ka mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia? Hah? Sabaraha kali? Paneta mah nanya nyaun jangan umang belikeun ge abah pan make nanya deuk nyarekan. Nah ieu ge sarua ieu Allah teh deuk nanya ka umat. Atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun. Ya Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunya Allah nyahoeun, ku ari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga.
kemudian urang kuari ayeuna dibaya pagawean dagang berpolitik atau Allah mamahauni kapae urang mah teu nyaho iraha bakal pae Allah bageus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya deuk nyarekan ka urang nah sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah iya sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho cek urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu meunang kos kitu nyangakeun sadaya-daya Gusti pageun mun Gusti maha uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghahum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabi'in zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saya hirup beye aing mah lain aja rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh gitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana muina mana mui panggil muina ih kuari ngana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo iya nu formal nu formil dipanggil eta mah geus teu bares tah mah lantarannya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran mesa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo geura budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deui kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain sebab bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah teu beres aduh Masya Allah nah ieu bakal caritakeun secara global bae umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hei umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tabligh risalah wah jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu nya kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun nu mata kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka uranglah jadi saksi wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma
nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh Bang. Wah, cek kampung Melayu ngomong. Hanya gitu make hayah kampung Melayu mah. Cek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa cek lagi geus bisaeun. Eta mah nya encek nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng rugina ka bina-bina. Hehe, pohara jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga sincek. Milunya dan digawe jeung cek. Tapi kan nyana lantaran aya imanan tetap dikaluarkeun untung kan. No iya. Walalas alannal ladzina ursila ilaihim, ditanya umat tentang nerima atawa henteu ka para rasul. Jeung sanggeus nerima ngamalkeunana. Macem-macem ke rame. Walanas alannal mursalin, para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampekeun apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele. Aya jelema anu abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita Kiai Pulan abdi mah teu pernah ngadenge nyana nyampeikeun cok jelema teh falanakussanna alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui Kiai Arsiana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngantege pan aya muludan pan aya rajaban Kiai ngabuka pangajian tong-tong mah datang ka sohek siana nu teu daek falanakussanna alaihim Allah jaritakeun nunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas'alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika urang dikahareukeun kiai anu sieun di zaman anu nyampaikeun henteu kunaon sih dititipan ilmu teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sih nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal lamun naon tah nyawanya nambongan di ditu tah ada ketentukan sate iya tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing rame nah wa ma kunna ghaibin sabener nama atuh aing teu gaib teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma'arilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat anu sepi tina pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah sieu gadenge sieu ngamalkeun sieu narima sieu teu ngamalkeun sieu narima sieu ngamalkeun setengah sieu narima sieu ngamalkeun poara sieu narima sieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib teh Gusti Allah maha uninya nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti mah uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HS deui eta nu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hidup padahal mah aing geus nyaho falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jang aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu ya sia zaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti mah uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia
abdi di pabrik Gusti. Mana babaturan sia di pabrik? Aya tuh itu. Sia ke di pabrik. Sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe. Emang aya nu minggu gawe? Aya. Abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat da salat. Tah, bareng sapabrik sia. Pan sia mah salat sia henteu? Nyangageun Gusti. Dek was. Wa ma kunna ghaibin udah gaib. Nek ngomong naon sia, aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia, malah sakontrakan sangarendeng, sia mah ja salat sia nu henteu. Nah, nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat, jang dalil engke di akhirat. Besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik kekaburu sholat Gusti neangan duit bae babaturan sia dakakeun da susah sarua pas sholat sia ka ditu atuh ndak lompat ka mana sia ayo sia dalu mabakun la goibin waduh gaib jago sia tah mah deuk nyarekan supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aja dicarekan. Hidup lompat ke mana ya ini? Hidup lompat ke mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Fala naqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaimin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah ya lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran. Dek jelek jelema ditanya ku Gusti Allah. Kunaon sia? Persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta. Lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah. Timbangan lil amali dipasang. Alifu li sohaikiha atawa jang nimbang amal. Bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman. Wa kafat ahli aya 2 cangkok, 2 mangkok, 2 cecepe. Kama warada fi hadis. Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis nu ngajelaskeun tentang sifatan mizan. Tentang pertanyaan-pertanyaan jaga. Maksudna naon? Timbanganna jelas, nu ditimbangna apa jelemana, apa amalna, apa bukuna. Eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun. Aya nu jelaskeun kayaknya jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus caang, amal goreng poek joreng. Nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amala pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh. Iyalah ayatna wal waznu yauma idzin al haq. Timbangan nyata, timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun. Jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun. Bahagia. Wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bongan teu daek beramal bitasiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna. Dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh 4. Urang diantarana kabeleteran kuari. Tah di dieu bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu, Mikail di dieu, Israfil di dieu, Kangjeng Nabi di dieu. Cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga, timbangan nu goreng ieu neraka. Asal ditimbang let ka dieu ka kenca, belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka. Asal ditimbang ketai ka belah dieu, geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae. Ya Allah ya Rabbi.
kuari urang teh cek sakal Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa. Aing lamun ditimbang berat mana ya? Di mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayu apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayu geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayu sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegangan engkos kol dewek ye tinggal nyi hajina euy mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tuh dirinya bae lanang eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya dina teu percaya aing karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal ampura aing haji ya tukul ge hampura tang geus ada sakitu mah kula deui bureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus hampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ya aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari dizarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bae teh nyawaran ayo kiaina poho buku aing ye tuh eta pan nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge nu kurang dizarahan eta saja persoal di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa tarohanna pake liilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula teh kurang karak aing hayo lah nu sajen heulanan beusi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah jang geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu ngesiap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit ial tak Ki Haji tolong emang nu sugi mah kos kitu blon batur bae dikesek-kesekkeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu manganu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka manganu lain teu butuh kitunya dia menduk ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae
tan ngeunaheun urang ngadengena ya kan gas dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji Anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh aja ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah tuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu gimana teh Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet tuh kos gimana ilah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna kangjeng nabi na di dieu maksudna naon eta kangjeng nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi kangjeng nabi lain samaneh ketika ditimbang umat kangjeng teh ti heula pan al awwaluna al akhirun umat kangjeng nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna kangjeng nabi di dinya sabelah kangjeng nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan kangjeng nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku kangjeng nabi leket teh ka kenca kangjeng nabi nyekelan surat Qur'anana gegera dikajankeun naon cak dibel ulah bomong berat antah tadina kaditu kok jadi kaditu salam surat letik mah eusida la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusida eta tah letik jasa surat asal ketei kadi naon teh cak dibel ulah long nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga kangjeng nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya Rabbi. Bahkan sinar sholawat maka dele begitu dek ditimbang nah imam lakate kade maneh kadele ku kaula cek kangjeng nabi ai Tuhan saha ma asanaka wajhaka wa ma asanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad ku kaula kadele maneh sok maca sholawat 11 ta salat jasa cek ya aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batur deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat ka dina oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung kita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh warai kaciri ta nu sok baca sholawat mah ku kangjeng nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalamet-salamet mantap ku hari ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjid aing teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge ta babaturan atas tasbih teh nyaho nya na barang hudang aya tasbih aing ka mana anu teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya kangjeng nabi urang kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi kangjeng nabi kan lah tuh lantaran sorangan nimbang cepet lai ka dieu aya anu teu kabagian sapaan kaburu kangjeng nabi na keur mujuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian lieu tapi tetap kangjeng nabi kadeuleu ku kangjeng nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku kangjeng nabi entah tulung ka malaikat Jibril salamet ka eta hi atuh mah geus jore cek jana teh jadi itu lagi main cimplong melulu ya aya sholawatan ke kangjeng nabi sabaraha sih sok maca sholawat ai muludan caknya maca tante ente ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cak kangjeng nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai aya sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cak aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teu tetap salamet bae pan mah poar eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok gajer
Jibril salametkeun. Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq. Sibuk ya sa Kangjeng Nabi. Geus manu ieu, geus manu itu, geus manu ieu, nu itu, geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasapan. Mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kalepasan. Teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak dan tuh. Aduh, pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Umat aing geus beakeun kan Jibril. Beak geus. Aya nu teu kalekep bangonna mah aya. Kita tadi Aisyah kieu sibuk na cek Kangjeng Nabi kade itu. Eta lah aya bae. Coba, tang. Ya, tuh bener. Cabut Jibril. Cabut. Aisyah ti kalekep kunaon? Kredit cek kira. Lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalkeun ayat ieu mah jang supaya urang merenung. Wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal kiamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa imma bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang. Renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika urang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jore Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta. Tah ieu tah nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doa. Masyaallah mudah-mudahan urang kabehan teh katingali ku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.